Lalaki mana ke irahnya mal bisa dewasa mal bisa kelentik dicarakan inung asup sekolah carikan guru carakan ku guru nah itu guru itu Masya Allah terus buka pemajikan carikan pemajikan carakan kan ke pemajikan sok jujur dirinya sok dicarakan ke pemajikan sah gerudut deh pura-pura deh sok dicarakan tara masa masih sabar saha-saha lalaki anu sabar dan gerudut dengekeun saha-saha lalaki anu sabar dicarekan ku pamajikan maka derajat eta lalaki waliyun bin aulia Allah hayang jadi wali mah teu kudu tapak di gunung ninggalkeun anak pamajikan hayang jadi wali mah teu kudu tapak cara Sunan Gunung Jati atau Sunan Giri atau Sunan Kali jaga lain pangkat urang eta mah hayang jadi kekasih Allah mah hayang jadi wali mah cicing sabar di mana pamajikan keur ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati ay faman ragiba an sunnati falaysa minni ma'nana wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu pembina acara yang saya hormati Dimas Fahri ganti karan Fahri nuhun kasep bager tos nikah Zat tajan salah saya banyak juga terima kasih kepada teman-teman dari Rompal Polsa Kuningan sami-sami di bawah pimpinan Ibu Hajah Teti SPDI Cirendang Kuningan harusnya pakai seragam baju model daging karena dari Cirendang ini malah pakai seragam kue lapis tapi keren ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Porsa. Yang belum tahu Porsa, Porsa itu singkatan Fans of Rhoma Irama and Soneta. Jadi para penggemar Rhoma Irama namanya grupnya Porsa, termasuk saya pribadi. Kang Rohan hadir. Kang Rohan mana? Kang Rohan ayat apalagi HS. Terima kasih kepada bukan CS anyar tuh di tukang Kang Komat itu lu genut tuh karena nanti saya Komat saya lu tadi nyanyi Koman lain Koman sareng Haji Agus
Jara roger tadi itu. Masya Allah. Sohibul Bait, Bumina nu mana sih Sohibul Bait teh? Bumina nu mana? Oh itu, oh sana sih ya. Oh salah asup pada. Tadi kan dia asup sih. Sohibul Bait Bapak Karto leres beserta Ibu Yuyum. Kalau kita singkat jadi Karyum. Sohibul Bait sing diganti ku Allah kerugianana dengan berlipat ganda. Ngaluarkeun 150 juta sing diganti 1,5 miliar. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, apakah mereka masih ada atau sedang silih cekek? Pengantin sudah tidur? Belum? Mana ngacung? Oh itu, Masya Allah. Hai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk A dan Teteh yang baru saja melaksanakan pernikahan. Nikahnya kapan? Oh tadi isuk ya. Oh berarti belum di ya. Mungkin malam besok lah ada salsa ya. Harus sudah nggak ada orang diusahakan mitoha sudah HS. Nanti suka pepiluan itu. Selamat menempuh hidup baru. Selamat punya pasangan. Mudah-mudahan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya tidak membawa apa-apa dari jauh karena terbalik gelak kemarin teh. Tapi insya Allah doa di dia memberen dibawa gitu. Selamat A dan Teteh, selamat nikah nanti berarti dinten Ahadnya. Ayo nanti malam. Anjir. Komo lamun wengi Senin tentu bakal ngahene. Komo bari nyok Permen. Permen. Bukan nama untuk pengantin mah indah saja. Terima kasih ibu bapak sudah hadir. Jamaah banyak sekali sampai ronghok ya. Karena tanpa jamaah apalah artinya saya di sini. Sehebat apapun penceramah, seindah apapun penyanyi, mudah-mudahan ngadengkeun manu gelo. Ngomong sorangan eta teh anu gelo. Hapunten kasadayana tadi pun Adi naik heula nabina Ustaz Armed mana teh yang turun tadi naik heula hapuntennya emang gayana kitu eta mah rada sasebret jadi kapungkurna eta teh teu damang lami teu damang panas eta teh sakali nama santren jadi kiai itu jadi kitu gayana teh. Tapi saya jadi tareh wau harus teh gayana non teh tareh ngalah duit teh bisaan coba menang duit menang duit mah turun teh salam acan poho kayak ku abdi wakilan lah salam aduh ampun boga dia teh oh emang duit teh sanes jalmi di dia teh ya Allah hapunten pangarsa hapunten pengen ada pating puringkak atuh daraman sadayana. Aduh, oh iya mau grup aki-aki belah dia mah khusus belah dia grup bararingum dan geptur ya tadi itu marah calager belah itu mah tuh aduh golowing anjir belah dia mah campur ini jeung aki-aki lega teuing panggung teh imah jeung wayang golek cocok nih uyosnya ketingali itu ke dia ketingali tadi mah abdi itu rada poek ke dia teh duka pedah
nu ngajina geureuh sugan tadi mah mah rada cantik. Oh emang aku mah banget tuh benar. Terima kasih kepada tim rekaman audio shot. Saya nggak tahu dari mana terutama video shooting yang saya bawa itu Kang Aim Studio yang dari Indramayu. Terima kasih Mas sudah hadir. Pokoknya nanti tim shooting jangan fokus ke penceramah. Sekali-kali shot nini nuker heulai. Pokoknya mah nunutan nu heulai nu calangap shot langsung. Eta nu FYP mah nge-shot banget ke kaset mah teu aneh. Bener teu? Geus umum begitu mah coba nini anu huntuna geus beak. Sing sehat sadaya panjang umur. Oh di sini ada lembaga pendidikan agama Islam Miftahul Jannah, Ponpes, Majelis Taklim, Fuad, PAUD, Diniyah, Yasinan. Waduh Masya Allah, kayaknya hadir gak? Siapa nak? Oh Mbah Sugeng Daluh Mbah Wilujeng Ungi, salam hormati abdi ka pangarsa kasepuhan. Hapunten abdi teterang namanya hiji-hiji nak teh catatanana ieu teh aya ge catatan rana di kita pangarsa. Hapunten Abah sing sehat panjang yuswanya. Salam ti abdi ti Sukabumi Jawa Barat sami-sami abdi ge turunan mah Kuningan dan akhirnya jadi Tamaga. Keluarga mah pun aki ti Kuningan. Tadi oke tos jarah heula tadi tos duhur tadi jarah di Syekh Ireng di palihan daerah naon tadi teh? Waduk Dharma. Oh Dharma. Teman ke waduk kan. Di palihan destinasi wisata Dharma tadi teh. Dharma Loka ya, mohon Dharma Loka. Margi lamun nyebut waduk hungkul, waduk bahasa Indonesia jeung waduk bahasa Sunda beda. Kanyut bahasa Indonesia jeung kanyut bahasa Sunda sami itu beda. Cekurang Betawi, ya Allah Mas itu barangnya kanyut berarti lawan palit. Kanyut didinya mah hanyut, Kiai hanyut. Ditulis nama hanyut ngan dibaca nama lain hanyut. Tanya ke orang Betawi kanyut tah jeuli tah beda jeung kanyut bahasa Sunda. Ari kanyut bahasa Sunda mah artina naon? Kantong alit, tabungan cengce. Pada hajat pada nikahkeun murang kali pada ngetrukeun kanyut kunang berarti ngetrukeun bobo duit maksudnya gitu. Hajat pamungkas dupi ieu si teteh teh pahajat nu ageng nu tengah nu alit ulah nu tengah. Oh sok raos nu tengah mah. Mohon asin barokah hajatnya. amin. Bapak Karto kurang Sunda itu teh lah bahasa anehnya dan Sunda mah Karta kudu nage Karto mah Jawa. Mohon lamun di Jawa Barat Dadang, lamun di Jawa Tengah Dodong. Dodong segala dudung. Aduh Masya Allah sing sehat sadayana panjang yuswa. Ngiring bingah ya kasih teteh sana mana teh gelis Iin sabara Inayah. Aduh Masya Allah Inayah. Pamagetna Pupung mohon. Ke orang itu ngelak. Pupung Purnama Rebo Iin Senen halus. Kebaik salah ya. Ya insya Allah ini yang jodoh ya.
Nah nyata gitu can pugus ya teh naon geus nikah hari nikah nama geus ngan masalah lagi jodoh teh aya jodoh dunia aya jodoh dunia akhirat. Ari jodoh dunia akhirat mamal pegat najan digoda dipitnah diuji wah mal pegat kecuali kematian. Saeutik jodoh papegat di tengah jalan gara-gara selingkuh, gara-gara ekonomi, gara-gara teu kuat teu sabar ku sifat salaki salat tara ngaji tara ngan nguseup aya teu kiai dicarai di tengah jalan ngomong aya teu aya berarti jodohna di mana di dunia wungkul beda jeung jodoh dunia tah neng Iin mah jeung Cep Pupu Purnama dunia akhirat ya amin. Mereka tidak akan pernah berpisah kecuali kematian. Amin. Karena mereka dulu Iin pernah bertanya kepada Pupu. Kata Iin begini, sayang, aku mau nanya boleh nggak? Kata Pupu, mau nanya apa? Asal jangan nanya saldo. Kamu tuh serius ngasih sama aku? Setiap perempuan pasti ingin kejelasan, betul? Cek Pupu kieu bari nangkep tangkal cau. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma Iin yang cantik. Kemudian Iin pun menguap. Nggak jawab. Kata Iin begini, banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka Pupu yang tampan, berjuta bintang. Ngomong, hei, nanti ngomong sing tuh bisa ngisi. Ngomong, siap. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, cuma Iin ku cinta. Pandai Pupu merayu, Iin pun jadi malu. Masya Allah, kembali dari pengantin mah kudu dikitu-kitu karena lagi papang taen papang teki taen teh duaan berarti panganten teh ki duaan. Kepenting eta mah urusan manehna kumaha. Urang doakeun sing sukses. Sing lancar. Atuh ayeuna mun teh Iin ngagugahkeun carogena tengah peuting hoyong kacai, hoyong diganong digugu moal. Yakin? Yakin. Saur teh Iin teh. Aa gugah hoyong kacai, hoyong pipis. Saur Cep Pupung teh mangga geulis ayo dianter. Ali mah yang diganong dilaksanakeun moal. Dilaksanakeun aja lalakina leutik aweuna gemrot oge. Da saking kunyaah namina ge pangan tina sakinah tina uskun atau tentrem ku ningali pameuteuna ge masyaallah. Sok coba-coba euceun nu geus kolot. Euceun tah tengah peuting ngahudangkeun salaki. Coba hujan
coba anjing babau anyarkan anu mawat ngahudangkeun salaki nyuker tunuh cek aja teh ieu hudang naon yang kieu atuh sorangan kudu ngahudangkeun kami cek salaki sieun loba anjing di luar ulah di luar kiina di dapur luhureun hau seueur keneh nu ngama hau di dieu halus lah ulah ninggalkeun tali paranti komo ayeuna saur presiden SBY gas bade teu aya cenah solar bade teu aya bensin bade teu aya mobil ge diganti ku mobil listrik jika na gemah awal ge diganti bangun teh robot Allahu Akbar gidik pemajikan tengah peuting kajai bari ngawer-ngawer sarung anu maksud sidaran tujuan pada kieu torojol ka dapur morosotkeun calan tuluy naek kana luhur disangkana kloset duduk wer kieu di dinya beres kieu poho teu nyanak cai beureun kudu ngisang cacapa ka ditu ka dieu bari kayaan poek decan mayar listrik gep kana kompan dikoncelang-koncelang kadenge aya cai mahi sakieu ge kaplok-kaplok dipake ngisa teu nyaho wadah bensin beres kiih atel jaba panas ngoceak paratan jagat numpat ka salaki ceuk pamajikanana abah punten abah pangdamarankeun tegenah paranas ke cobi cenah pangnyenterankeun desenter lain ku batre da eueuh batre malah make korek gas cetrek kehuruan harita ke beda panganten baru jeung panganten lama bari ari panganten baru mah baru ngah bunga teu teh bunga teu bunga atuh bunga kumaha atuh barang teu daging seueur keneh aci seueur keneh dulur seueur keneh tatangga seueur keneh mitoha aya keneh aya keneh ya bunga panganten anyar mendeh karak saminggu mah engke saminggu mulai tah karak sapoe mah tuang ge di kamar di anturan kumitoha bilik pada tuang heula jeung kobokan-kobokanana euceu di bawah saminggu leungit kobokan ceuk panganten umi mana kobokanana teu nyokot teh sorangan ka ditu robah maka perlu nasihat teh untuk mempersiapkan diri tatkala orang lain sudah tidak ada. Sebab rumah tangga tidak cukup memberikan telapak tangan, rumah tangga butuh mental yang luar biasa. Kartos lamun lalakina pundungan awena pundungan walila matang lalaki kudu dewasa cep pupung kupingkeun bager kita sesama laki-laki. Saya kasih tahu kamu ya, pertama perempuan itu makhluk halus lain jurik lain awewe mah makhluk halus perempuan. Jadi lamun mamatahan awewe tong disakali sabab diciptakeun ge ku Allah tina tulang iga belah kenca tulang iga teh bengkung lamun hayang lempeng
potong disakalikeun tinimang potong karah naon karah potong maka awewe mah kudu lemah lembut contoh ya cepupung contoh poe Jumaah cepupung ngagidi ka masjid maksud bade ngalaksanakeun salat Jumaah si nyai teh neng iin dah hoyong ngabungahkeun caroge hoyong ngabakti ka caroge der manehna teh nyeun sayur asem maklum nu kakarak can pangalaman loba teuing uyah pangsek balik Jumatan ditawaran ku istri cek neng iin ayang aku tadi nyeun sayur asem tahu cobi diasaan begitu dirawasan ku cepupung pangset suami yang bijaksana mau langsung nyala mau langsung ngagogor komo ngahina basa mual begitu dirawasan ku cepupung sergot bagoy pangset coba majikan ayang enak pasti gitu tujuan anak ngabungahkeun hate pamajikan sok sanajan teu ngeunah sabab lamun jujur harita keneh perang dunia kedua terjadi awe mah kudu kitu mun jeung salah kitu kebaku masak teh jadi hate mah geus mah capek di sisia pasti bakal nyeri hate puji we heula cek pupung teh ya masakan naon cenah ya masakan Gusti sepanjang nyuhun sirah nu ieu can mangi sayur asem model kieu lawas cek pemajikan atuh saya beros mah insyaallah minimal ulah sok ngahina ba komo lamun diakur-akur jeung awe sajen paling mung awe mah wanita paling gak mau dibanding-bandingkan cek salakina ieu lamun hayang nyeun sayur asem tuh diajar ka Ci Itoh ka Ci Eha ka Ci Mimin ka Ci Teti malikeun nyeun deui mah maka tugas urang sebagai suami kudu ngadidik kanu jadi pamajikan sok sanajan lalaki neka irah ge moal bisa dewasa pangersa tukang son lalaki mana jan kumis paplang sangga dulang punten nya nah di imah nama di dieu mah jika Mang Komar premang pensiun ya dengekeun lalaki mana ka irah ge moal bisa dewasa moal bisa keleutik dicarekan inung asup sakola carekan guru ku guru teh ieu teh guru teh insyaallah geus boga pamajikan carekan keneh ku pamajikan sok jujur di dieu sok dicarekan ku pamajikan sa gerudut deu pura-pura deu sok dicarekan tara masa asing sabar masa bener sana sih ada wah kiai wahan sih pelebah pemajikan mah baru kumaha gitu entong kelas kurang taroskeun ka pun guru Abah Haji apunten Abah Haji namina saha ulah cep Bapak Sueb oh Abah Haji Sueb apunten kesubuhan taroskeun ka pun guru Pak Kiai Sueb entong kelas urang jelema loba doraka Sayyidina Umar bin Khattab pernah ngadenge Sayyidina Umar jelemana sahaok kadua gaplok teu kaharti sikat ngadenge aya musuh ngahina Kangjeng Nabi geus moal ditanya cabut pedang babat beheungna saking kunaon saking ku garang Sayyidina Umar hiji mangsa aya sahabat namina Zaid bin Sabit datang ka bumina Sayyidina
Umar maksud Zaid bin Sabit rek curhat sabab boga pamajikan goreng biwir lain biwir lain jeding lain goreng biwir teh goreng adat salah saeutik ngamuk 8.000 merenya arek curhat ka Sayyidina Umar arek minta bolongan kumaha carana nalukeun macan nu goreng adat barang datang ka bumi Sayyidina Umar kasampat Sayyidina Umar ge keur dicarekan ku sate ku istri majikanana balik deui Zaid bin Sabit dengan isu pagi jeung Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar hari ente kamari jika katemporek ka imah geuning mohon pangarsa kunaon saya tadi tepikeun ka imah cek Zaid teh naon mah geus sagala nya maksud abdi teh ka bumi salira teh bade curhat abdi boga pamajikan goreng biwir goreng adat goreng biwir kumaha carana supaya jadi bager ternyata salira ge keur dicarekan ku pamajikan katingali ku abdi salira teu ngalawan ngeluh jika buek menang mabuk cek Sayyidina Umar bari ngalintingkeun kumis dengekeun kaula cicing dicarekan ku pamajikan lain sieun lain cek sate lihat bang pamajikan sekali ngadagor ge maot cek Sayyidina Umar lain sieun lain ngan saur Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupingkeun ieu kana sieun ku pamajikan pingkeun saha-saha lalaki anu sabar geruduk dengekeun saha-saha lalaki anu sabar dicarekan ku pamajikan maka derajat eta lalaki waliyun bin aulia Allah. Amin. Hayang jadi wali mah teu kudu tapak di gunung ninggalkeun anak pamajikan. Hayang jadi wali mah teu kudu tapak cara Sunan Gunung Jati atawa Sunan Giri atawa Sunan Kali jaga lain pangkat urang eta mah. Hayang jadi kekasih Allah mah hayang jadi wali mah cicing sabar di mana pamajikan keur ceramah. Antep we. Garas suman lamun sarwana moal bener darurung jeung reregan nu burung jeung edan perang teh akan dituna geus perang teh di perang poe Kemis poe Kemis malam Jumat aduh ekor nafsu mah cek salakina posing aing boga kalakuan pamajikan gitu pokokna pae elek-elek bawa budak bawa pakaian aing milu atuh mah rek pihnik lain musir perang poe Kemis datang malam Jumaah coba hujan ngaririnci aduh ngadaweung di pos rona pelenyun udut jika nungeuna padahal hate mah kosong maksakeun maneh balik ka imah ngetrokan panto sare saha nu ngomong atuh jurig kembae ka juri kowe geus kitu mah geus harga diri Pak. Makana lamun urang keur amarah tahan komo ulah nepi ka hampang leungeuh kade ka lalaki ieu lain gelis kasep tos kangeng buku nikah atos buka dina buku nikah halaman pangujungna belah kanan aya siga taklek Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 1 apabila suami meninggalkan istri 3 tahun berturut-turut berturut-turut 3 tahun berturut-turut beres kawin teh ngaleungit we tiada kabar
beritamu. Hari gitu marek gawe kaharti bebeja jelas ieu mah bares akad teh leungit tiada kabar berita. 3 tahun berturut-turut hiji tak waktuna. 2, membiarkan istri tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin selama 6 bulan lamanya. 6 bulan teu mere dahar, teu mere nu di dahar. Pan aya nu di dahar, aya nu ngadahar. aya nu ngadahar. Nah, jadi silih dahar. Begitunya kahar jelas gitu kan. Tiluhu ngantep teu malire salami 3 bulan lamina. Bisi yeuh. Saimah, sakazur, sadapur, sasumur, tapi hare tepat aja teu naon 3 bulan. Maka istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama dan gugatannya diterima oleh pengadilan agama. Ulah sok hampang pas saya seutik gaplo dekat penyon pamajikan salah seutik talapung kemalawan murag imah tatangga dari pulung ke batur mah ulah geningan tungtung nate ku batur ulah kurang disiksa. Perempuan itu diciptakan untuk dicintai dan dilindungi. Betul? Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Pupuk kupingkan bager. Di balik kecantikan istrimu ada skincare yang harus kau bayar. Betul? Cantik itu butuh modal. Betul? Tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ari nu asli di dia Pupung apa Intan? Intan. Iin. Rat? Ca. Iin. Punten ada torek gitu. Canda harta kieu dah. Kan menang udud ya Allah. Si pohoeun si eta panitiana sibuk meureunna. Atos pasihan? Can nepi ka urang itu. Kade kudu dobol kaki mah. Punten Pak Hajat. Datos teu asa-asa abdi teh sareng anjeunna teh kantos pernah kapungkur waktos di alam ruh. Dan pohoeun deui manehna teh. Jol nanya we tadi teh kantos cenah nya sakali di dieu. Teuing cenah ira eta cenah judi lebak cenah di saha? Di saha? Kapungkur cenah nya. Nya cete oh nya nuju merah keneh cete kapungkur mohon ayeuna mah tos awis mari ge nyana grup mohon beres mohon kabawakeun kurang kuningan kurang kuningan mah kitu bahasana nya bade ngaos mohon atuh urang kumaha ngajawab masih jawab ti heula tah bade ngaos mohon urang dieu mah urang Cerendang duka di dieu mah kampung Cinaon Citekon naon teh salah rumah rumah teh pare di kebon nya huma kebon paribasa di mereka mana bah bade ka rumah berarti bade ka gunung bade ka kebon melat pare ngaran parena pare huma ari pare huma mah pare tanpa cai ari pare hama mah pare nu make hama tak disemprot ngaran pare mana cep pupung teh mana ngajung kita oh jauh deh teh kaluhur cenah. Saya punya lagu untuk kamu Pupung. Kamu seneng nggak dapetin Iin? Bahagia nggak? Anjay. Kamu tahu nggak siapa dia? Iin itu adalah bunga desa Salarema. Betul? Bagaimana kalau kita menyanyi? Setuju? Oke. Sebuah lagu untuk Pupung Irama. Tunggu geting suka Badung. Tak paling dia hiji, tak cobi naik turun naik bah. Atunya di luhur sorangan, luaran ada di handap.
abah tuh naik ke dia bah di duaan jadi lega itu dulu catatan gue tempat. Oke hadirin, sebuah lagu yang cukup indah mahakarya dari Bapak Haji Romai Irama bersama Porsa Rompal Kuningan. Lagu indah judulnya Bunga Desa. Prima Dona, tenang Prima Dona Desa. Musik kok balik lagi. Masya Allah.
ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kasadayana para wargi nu karsa kapayun bari masihan saweran Gusti langkung uninga kana niat sadayana mugi-mugi dibalas ku Allah Ta'ala. Amin. Ngahaturkeun nuhun katampi nu 100 200 50 10 5.000 katampi ku astakali berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana narimakeun kumargi ieu ajis pamasihan pangintennya insyaallah ku abdi bade dipasihkeun deui ka jalmi nu ngabutuhkeun nyaeta pun bojo atuh karoskeun ka Abah Haji nya Abah Haji da sadayana ge jelema di dunia bijil tina jarolia kabeh bijil tina bareng kabeh bijil tina di dunia ngabelaan beak hirup asup kana jero balik deui kana ulah poho kana mawan Umi aduh Masya Allah ibu nikah rilis aduh saware oh. Aduh apunten teh peueuh itu swanten teh peueuh serak digeder teh tanggal 2 Syawal Gusti nu Agung ka Pemalang ka Jawa ka Kuningan ge dua uihan mohon kamari teh di mana mohon Pajawan Kidul Lebak Wangi mohon tebih di dia mohon lumayan oh mohon terus mam taca nyata gitu orang Sunda mah unik upama di Sukabumi ciri khas nanti dekah dekah Sukabumi itu upama di Bandung karunya teuing upama di Banten atau gini kiai ka dia jogja kiai enggak sorangan bae nya Banten tak Banten sareng Kuningan atuh geni tadi di lampu merah atuh geninya ka kiai mana kasih aman ada ngaos mohon laras kan ada orang Sunda mah nyaeta luar biasa upami di Kuningan aya teu nyarios ngagaleong
Sapartos di Sukabumi ayat teh. Di Sukabumi mah kieu ya. Ye, baru. Pada kamana? Aya nu kitu loyokna teh. Aya. Daerah naon? Cirendang. Cirendang gitu, henteu Cirendang mah. Sukabumi mah ngakuat. Lingi heula pangarsa ka dieu. Ye, cai-cai atuh. Sukabumi teh. Kade pangarsa ngaheureuyan kuring mah. Terang-terang teros kena beuteung. Itu luar biasanya. Luar biasa. Sunda itu luar. Orang Sunda mah anyar pinang ge tareh naon? Tareh wau. Dan lamun kana hutang sok tareh poho. Dengan ditagih teh, saya can duit teh. Duit naon? Aduh Gusti, orang nasihatan lo panganten. Apopung, bah, kupingkeun bageun. Nikah teh parentah Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah ngadamel alam dunia papasangan, aya perang, aya Peti. aya nu jangkung, aya nu Pandai. aya nu bodas, aya nu Hideung. nyebut hideung mah tong maling ka ditu. Itu maling hideung poek. Kembali menikah nu hideung daek usaha. Ya. Tuh tinggali. Bang Jack, halo. Jika Bang Jack ke menikah hideung jika Bang Jack daek usaha daripada lalaki kasep mau kondok. Apal mau kondok tuh? Dahar hayang ngeunah, udud hayang ngeunah, gawe mu usaha mu ibadah pakai celana teuing segala emung dah itu mah burung hardolin dahar modal Ulin. ibu deh pakai salah gitu Bung. coba pilih mending kasep teu boga duit tara daek usaha pagawean hardolin mending parwek mending kareuneuk duitna ratusan juta bari daek ibadah. Keder. Ulang kena embai kena kok nu penting daek Usaha. dan geus rumah tangga mah cek pupung tos rumah tangga mah teh cukup ku cinta teh ibu ngomong nu tukang euy ibu apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Tidak, Roma. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Tidak, Roma. Oke. Tentu rumah tangga hari ini butuh doa. Cuma karena duit teh huruf teh doa. Duit ongko. Doa ongko. Betul. Oke. Banyak orang rumah tangga duitnya miliaran, laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, tapi rumah tangganya tidak lama. Kenapa? Karena ketampanan sifatnya sementara. Betul. Betul. Nggak jawab maka sarap aja tuh. Betul. 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 Betul, Roma. Kecantikan sementara,
betul? Betul. Timbang betul-betul baris teh. Semuanya Sementara. gak ada yang abadi di dunia ini. Yang katanya cinta mati dulu pernah berjanji di bawah pohon cau. Sungguh aku gak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uyu-uyu. Ternyata semua hanya waduk belaka. Cinta bukan hanya Di mata. ngomong woi, ngomong. Cinta bukan hanya cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara Kita ku harap engkau kan terima. walau dipandang hina, namun hakikat Cinta kita yang rasa. Jadi masalah rumah tangga mah teu rasa ku batur. Urang anu merasa ketepona cek batur aja mah bangun bunga geuning. Naon bunga teh? Betul kitu teh. Akang mah bangun bunga cek lalakina cek Pak Agus tuh di situ. Aku pengen koneng boro-boro bunga pukul rodat teh cenah. Ayeuna urang nu tatangga imah 2 lantai, mobil mewah, ketempona bunga teh. Bunga. Ketempona mah jika bunga, tanya manehna geura. Baru dibajakeun mah bah. Boro-boro bunga, para rusih nu aya di dunia mah silih tuding. Si Dede tos bobo cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Benangan. Nuhun pahajatnya. Tadi kabagi abdi ge menang tadi naon tadi ngaranna teh? Anu gantungan teh naon? Renceng. Alhamdulillah. Kadang kiai mah bedakeun. Ulah sagede kieu sih benar. Kiai mah naon? Kardus. Oh gitu. Oh biasanya gitu. Oh. Nyari biasanya gitu mah berarti ulah ditinggalkeun. Da eta mah tali paranti. Sok sabar kardus biasana. 3. Alhamdulillah itu. Kebagian sararea mudahan. Mobil. Belah ditu tuh nu Pajero bodas. Kada salah ngasupkeun. Darah kana mobil tukang son deui ah. Cilaka tuh. Umi tingali tukang son jika genahnya pagawean kieu masang di tengah jalan kieu okehnya blek jeung geus di tengah sawah coba hujan parem lampu koslet baca dibayar pokoknya mah mata gara reheng teh naon atuh stres eta teh engkeung bae sing jadi ibadah pupung kupingkeun aya hiji dosa eta dosa teu bisa ditobatan ku haji, teu bisa ditobatan ku sodako, teu bisa ditobatan ku nyanung, teu bisa ditobatan ku umroh, teu bisa ditobatan ku rajin ngaji, kur bisa ditobatan hancurna eta dosa ku kapusing salaki dengan duit jang pamajikan. Allah tau dianggap enteng neangan nafkah jang pamajikan teh gulu ya naona pahalana mata iin ibu-ibu mun salaki keur hulang-hulang teh tau dicarekan ulah diganggu salaki keur menyendiri teh bari nyoa HP eta teh lain salingkuh lain keur mikiran kumaha carana ganti ban bener teh kumaha carana ngomehan soan koslet kamari duit eueuh coba kahujanan torjol pamajikan kitu we nya kitunya pagawean teh tawakal
tawa ka suudon tempoh heula di balik senyumnya suami ada beban yang luar biasa, di balik keringatnya mereka ada air mata yang mereka taruhkan. Pamajikan mau dihampura dosana haram asup ke surga tanpa ridho nu jadi salakina engkau mimin dengekeun langsung kagampangkeun kalau laki teh capek ngan duit teh capek teh titah saha mangulan nu kieu atuh coba dagang kerupuk gerah aya jamaah tatanya ka imah cenah yong abdi teu pada tataros cenah pana ama ahli hikmah ongkoh kiai mubalik ongkoh masalah naon betul menuju usaha cenah hoyong maju oh gampang kita yang maju usaha mah lamun teu ngojek nyupir angkot hayang maju mah lamun hayang harampang dibawana dagang kerupuk hayang tereh cair bisnis dagang es sabenerna mah usaha mah anu gampang eueuh kabeh oge bener teu iwal tipu cinta model mangulan nu kieu lamun teu cinta kana sonda moal daek moal ngan kusabab ahli seni resep we coba kemagawean tong dipasangkeun di dieu kagok penting ka 3 masangna geura kitu kembada dibayar ieu nya sing barokah geus lunas can sis menghilang tadi bebaja duit teh jam balik kabeh cen kembali deket ieu dekat mana tadinya usaha tapi karena usaha salaki jadi aya dosa nu teu bisa ditobatan ku haji jeung umroh kecuali hancurna eta dosa teh ku kapusingna salaki mikiran nafkah jang pamajikan komo lamun keur ngisi muneangan ilham teh paling gampang bener teh bari ngisi itu bari kudut majer menang-menang Gusti peteng atenera sukan kamana majer menang Gusti peteng atenera der budak di gedoran pantok leungit hancate langsung nah gitunya ibu niin bager ayeuna iin tos gaduh Arjuna aduh nu kasep kabina bina ieu teh lamun cek bahasa Inggris mah nurup cupu naon cenah nurup cupu teh nu kasep jeung nu geulis eta nurup cupu kumaha lamun awena geulis lalakina geuneuk eta mah lain nurup cupu eta mah nurup balutang kemarin penting mah daek ibadah daek usahanya naon ka sabetara salat mah musikeun kumaha teu boga duit mah iin heula nya salaki teh pangeran di dunia naon cenah pangeran di dunia sehingga kan hiji pamajikan maot salakina teu ridho maka eta awewe mal bisa asup ka jero surga. Kumaha kewajiban pamajikan mah kur hiji tugasna samikna wa atona saya dengar saya turut atas perintah salaki naon bae oge kecuali nitah maksiat nitah nyolong hayam ulah diwaro nitah pasang togel nitah judi tong diwaro ai nitah hade mah tubangnya kopi mah tuh dah moal pira gitu mah atau nitah nyieun budak nawaran ti heula pahalana luar biasa eta teh eceuk nya mun malam Jumaah teh geura salaki keur hulang-hulang ieu sampeurkeun ku eceuk ceuk eceuk teh Bapak bade moal cek salakina naon ieu mumpung hanot kengeng ngabarsihan ieu cek salakina insyaallah insyaallah daro in apungnya pupung didoakeun ku asing buru-buru boga budaknya anak pertama lalaki teh insyaallah engke sunatan ngondang deui yang kemarin ada mahal kembali salah milikna we nya
ya lamun hayang boga budak lalaki naikna tika tuhu turun kenca iregepkeun di kolot gaji ya mun hayang awewe naik ti kenca turun ka tuhu hayang sajodo tong turun-turun bener ulah turun cicing we cenah cicek mah aya tata jeung cara dina kitab Fathul Ijar lamun urang hayang boga budak anu soleh pupung iin hiji di mana bade upacara kemerdekaan Republik Indonesia malam Jumat hiji dua anak kedah ibak heula sok ibak heula niatna kumaha nawaitu liduhupi thayyibi sunnatan lillahi ta'ala tulis nawaitu liduhupi thayyibi sunnatan lillahi ta'ala niat abdi mandi ngasupkeun perkara nu hade lillahi ta'ala beres mandi make baju nu alus ece make baju anu alus ini kamu malam Jumaah ece ti heula di kamar make kutang anu eta teh geuning anu kupu-kupu anu kitu makena alus make celana jero meuli anu hurung loba na TikTok aya kemarin teh urang COD 75 hargana 75 sok malam Jumaah pan pararawek remang-remang jadi salah kita tuh kudu neangan dan geus kanyawan kicap-kicap oh itu di juru geuning sampeurkeun aduh Masya Allah langsung ke heula salese we rekaman tenang baca heula Fatihah sabalik euy Fatihah sabalik kulhu palak binas sabalik geus sakitu Yasin bak teuing Yasin saudara geus ini ke Anas beres langsung salse we salse ulah langsung kana inti dina tafsir Ruhul Bayan kedah pemanasan heula kebayang kedah pemanasan kumaha contohna cepeng pananganana bari dipuji indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu puji heula engkaulah sayang mutiara hidupku engkaulah sayang permatanya hatiku puji heula geus dipuji pan bunga hate karek lampu parem sok der we tidinya marek make jurus ajul gedang heuk entep senok heuk karecek marmot heuk naon deui sugan urang dieu boga sorolok asbes heuk bedil soren heuk geriem nilem heuk bebas dari Al-Quran lagi nisa hukum harsul lakum istrimu adalah sawah ladangmu cangkullah sawah ladangmu dengan cara yang kamu suka rek nangtung manga nyangigir manga ngadapang manga nangkarak manga bebas tapi hiji nu Allah dilarang ulah tina lain para gina kartos ulah tina lain para gina eta mah dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang marahnya mesti penting-penting jam 10 nahawan jam 11 itu tadi naik setengah 10 bisa jam setengah teka rasa orang lagu kedua itu nanti apa yang belum ya
Saya terakhir kan. Ada lagu indah judulnya Yang. Jadi lalakon teh kieu ya. Kapungkur teh waktu Pak Haji Cilaka na film nanti nya Cilaka. Tuluy nelpon ke majikan anak. Ieu urang cenah salamet cenah kitu. Oh syukur cenah salamet mah urang kawin teh jadi pas pada nikah. Ima alhamdulillah disalametkeun ku Allah nya. Pernikahan anak bari halodo barokah sadayana amin. Juga ka enjing salamet sadayana. Oge anu dikantun pupus nu engal anu pupus muga-muga sing ditampi iman Islamna ditempatkeun di syurga Allah Subhanahu wa taala. Da sanes kahoyong panginten pantrok sareng acara alhamdulillah. Sebuah lagu. Mang Jack. Cahaya. Mang Jack mana nya Mang Jack? Itu aja. Jack. Aman ya wae. Pang media kan. Pang sare wae geus teh. Sing sae gitu. Sebuah lagu yang cukup melankolis untuk kedua mempelai yang berbahagia dan untuk orang yang jauh di sana. Iya mah musingkeun gitu. Sebuah lagu yang sangat melankolis untuk kedua mempelai yang berbahagia dan untuk orang yang jauh di sana. Ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai dan suami terbaik. Kasihmu yang dahulu yang ini aku, janganlah engkau ragu, yang tentu kamu masih ingat suaraku, yang tentu kamu tak lupa kepadaku yang sayang. Masih ingat suaraku yang
aku yang sayang. Telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Bukankah telah kita rencanakan hari pesta perkawinan? Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Kekasihmu yang dahulu, yang aku, janganlah engkau ragu, yang untuk kamu masih ingat suaraku, yang tentu kamu tak lupa kepadaku yang sayang. Masya Allah, nyawar Allah, emprak Allah, curang-curang itu. Masya Allah. Ini muringkak lagu tanya. Mata muringkak karena bulu. Bulu. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lamun dipikir dibolak balik dipapai dirasa-rasa sabenerna mah kahirupan di alam dunia teh ngan saukur saliwat. Kamari lulus sekolah ayeuna nikah, kamari asa anyar nikah ayeuna geus boga anak, kamari boga anak ayeuna geus boga tuluy, kamari mah asa ngora keneh ayeuna masya Allah ningali buuk mulai keluar naon uy eta teh surat di Allah Subhanahu wa taala ngabejaan ka urang sadayana supaya ulah poho kana balik di mana urang tareh balik ke Allah ku Allah diberi ciri dina awak. Mana contoh buuk hideung jadi bodas kulit cangker jadi peot mata cekas jadi buram jadi lamur ceuli nu ngadenge jadi goblok jadi torek. Nah jadi awet muda gede hese eta mah geus takdir ti Allah. Leres teh? leres Ngan saur Pak Haji Roma Irama lamun hayang cager awak tegeringan, apabila Anda mau awet muda coba dengarkan saya punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa dan jangan lupa rajin olahraga. Tah nu geuringan ya aya teu boga penyakit asam lambung, kolesterol.
darah tinggi, burut menahun. Anu geringan sing daek puasa Senin Kemis. Euy, nu geringan puasa Senin Kemis. Noh yang beunghar sing rajin sodako. Noh hayang tenang hate jaga salat 5 waktu. Hayang tenang pikiran bahagiakeun pamajikan. Lamun pamajikan tenang ka urang nage mun manehna ngamuk. Eksa anu nulungan lamun geus nyarenteng. Eksa anu nahan sok. Sok. Awe mah teu lain lawanan. Sakalian make motor ya maranehna ya make motor di jalan ya. Sen ka kiri belok ka kanan. Disalahkeun teh lain narima da. Karah muadat. Motor dilawan deui lawaneun nya geus cicing lah. Da lalaki mah menang kalau make moal. Kairah gemal menang moal. Sabar kebae pupung. Oh, panten teh keneh. Mana? Oh, sare heula atuh sok atuh. Bisa rek latihan. Pan kudu tadi ge cekna kitab Ruhul Bayan kudu pemanasan. Heula. Heula ulah jol kapur da urang mah lain ucing. Bada jeung ucing leuwih ka era bae mah hareupeun kiai geuning dar we hareupeun urang. Atuh nawaran-nawaran kahayang teh. Urang kalau urang mah jelema mah ulah kitu salese we. Dari ka mana tuh? Daena mah geus halalan thayyiban. Modalna ge yo dekoranna ge bagoy. Moal beunang 20 juta dekoran ge mah we. Benang 50 ya benang. Kurang leuwih lah. Ya Allah ya Robbana modalna gede geningnya. Atau ulah tuluy nyanung teh ulah jadi ah. Gede modalna. Ulah, pokona ulah, narek nyanung ulah. Ulah bebeja. Harganya warna bebeja. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ngan meureunnan jang saha nu kitu teh jang lalaki anu siap lahir batin. Ai bangsa urang mah da hiji gemal bea. Hiji da kitu keneh kitu. Sugan nu anyar mah rasana rasa panila sarua wae bau hangit. Atuh makana dengekeun. Iwalti syukur karena nikmat ti Gusti Allah. Da guna-guna nafsu mah moal aya mahina. Bener tuh Pak? Ku nafsu mah semoga motor hayang, semoga mobil hayang. Cek di mana nunana kapal segala tempat heureun kieu. Oh, nafsu mah kitu da ngaranna ge nafsu can ngecepat jadi manusia mah. Engke we di mana ngajamparing ngirah ngaler kakarak. Gusti geuning kieu tara salat. Gusti geuning kieu di alam dunia tara ibadah teh. Panas eueuh piki paseunana tiris eueuh bisi muteunana. Mana pamajikan nu baheula sok mentaan duit unggal poe. Mana anak mana nu baheula dieyong-eyong di raden-raden. Mana eueuh nu nulungan. Iwal ti amal kahadean waktu hirup di alam dunia. Melak cabe mau jadi bonteng, melak bonteng mau jadi cabe, melak hade mau jadi goreng, melak goreng mau jadi kabeh bakal dihisab, bakal aya perhitungan payunan Gusti. Matak dulur kabeh sing kade ibadah ulah campoleh bisina kaburu. Berang penting ulah waleh ibadah sing daek. Sabab naon geuning maot kadodo datang tara mere. Datang tara mere nyaho ngadadak teu aya tempo, ngadadak teu aya tempo. Anu gelis maot nu kasep maot nu geuneuh komo.
da urang asal tina taneuh bakal balik kana sugan ieu mah jelema beunghar maotna ge beda imah boehna ge make warna pink moal sarua warna bodas eling-eling mangka rumingkang di bumi dharma wawayangan bae dharma wawayangan engke teh si mayit ngajerit ka Gusti Allah dina kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ieu mayit ngajerit maratan langit ngoceat maratan jagat kumaha cek mayit Gusti balikeun deui abdi ka dunya hoyong sujud heula hoyong ibadah heula Gusti balikeun deui ka dunia cek Allah moal bisa karunya kula warga maneh bisi sieuneun bener teh pan urang teh saking ku cinta gitunya ke pamajikan isuk dikubur sore peuting datang ka imah rek digabruk mah padil dekeun cicinglar salakina Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kasabrang ka Palembang ari balik mah kurupung ulah ganggu geus lain-lainna geura balik kalah diusir gini karah diusir Allah di dia lamun pemajikan maot salakina sok cerik nah bedanya tapi mun salakina maot pemajikan sok cerik beda bah beda lamun lalaki mah awe mah jarang loba awewe teu kawin deui waktu ditinggalkeun maot kudu jadi salaki contohna tah di promo maleangan juri teu kadeuleut tah anak dua geus kararawin deka ayeuna teu hayang-hayangeun deui 12 tahun 12 tahun anjir 12 tahun mah geus tai hiangan terus mau bisa diome 12 tahun 12 tahun dari tawaran teh hare-hare terus terlihat Gusti nu agung urang bisa kuat gitu mah lalaki 12 tahun kuat mah waduh lah lalaki mah karaksa poe ge pemajikan maot heueuh lewe harita masih kena sempat wudhu dawe oke harian nu ninggalkeun akang trojol nu ngalayat yang kulisnya gede cek mainan teh teh urang mana etanya pada meujeuna laki tah awe mah eueuh cerita kitu eueuh salaki maot Gusti nyeri hatena ge moal mah sabingung bener teh Umi ngomong awe teh dibelaan teh ngomong awe mah ditinggalkeun ku salaki ceurik ge lain cara nu tah lain kieu leuwih ieu RT gara-gara akang meuni harian abdi jeung saha abdi jeung saha apa wae tah tarojol kiai pagarsa Abah Syueb cek Abah Syueb neng Eli pada ditepak teh sirahna Eli tong jadi koe Eli istighfar sing ridho sing ikhlas karunya almarhum istighfar di papatahan gitu jempe apa mikir tarik lain masalah sabar
sabar ya hutang kumaha hiji masalah hutang tuluy ngomong ka Kiai Abah nuhunkeun ridona hayang panggibakan cek Kiai pasti dimandian tenang awayana Abah ulah kucit karesepna cihaneut cek Kiai cicing mun hirup we beda nah sorry segala contoh ini ke ibu ngomong ibu tadi kadege 12 tahun kadege ibu lamun teu mangis sabimu kuat ngomong atuh kuat teu sabulan wah dege kon nya satahun anjir 12 tahun otai buktinya 15 tahun 20 tahun insyaallah kuat insyaallah bagoy makhluk naon itu coba lalaki ngomong lalaki abah kepuntennya abahnya udah payun udah pangersa temenak lu gitu setahun kuat asal tuh ya waduh anu kuat meureun aya kan lolobana mah sabab kieu lalaki mah butuh sosok figur seorang ibu sabab awewe mah boga susu urang mah henteu awewe mah bisa jadi bapak bisa ngurus budak contoh lah budakna karuliah sabari jibur budakna 2 kuliah 2 anak ke alhamdulillah hiji geus kawin kuliah tanpa sosok seorang ayah bisa nyusuan bisa ada bukaeun urang tapi atos jantan odol oh nah itu mah urusan dirinya teman-teman orang oh gitu artinya kekuatan perempuan itu luar kieu contoh ibu-ibu lamun keur nyeuseuh bisa bari ngaganong budak biasa oke keur nyangu bisa bari nyusuan budak biasa bari nyusuan bapana untuk bisa bisa ayeuna lalaki bisa teu macul bari ngaganong budak wah kepampeng mah budak urang makana di alam dunia mah hirup teh saling membutuhkan jolwe katerangan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah aku jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang lalaki tanggung jawab mikanya ka pamajikan atau pamajikan ge meureun kudu hormat taat kanu jadi salaki mudah-mudahan kedua mempelai sing bahagia runtut raut sauyunan kacai jadi salawi kadarat jadi saloga kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat sageugeut sapihanean silih pikanya pikaulas pikasih tuk dugi ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu ketiga judulnya boleh saja. Hayang minum heula. Bah pamukakeun bah, maaf bah. Duh canggel bah. Alhamdulillah. Ada nggak tenaga dalam atuh. Tok. Karah aya we. Kumis gede karena dipotongkeun ya anu bae orang nginumna tuh. Anu ieu we. Oke, boleh saja. Cangking karasa kau akan mati juga.
Oke, banyak kekurangan dan kehilapan yang kami sampaikan bersama teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kalaupun tidak bisa di dunia, mudah-mudahan kelak kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu terakhir, insya Allah untuk dimainkan, insya Allah kita ketemu lagi kalau ada izin Allah. Kami grup Porsa Kuningan Aroma Muda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah. Bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi.
Ku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti. Insya Allah aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi, insya Allah. Korsa Kuningan bersama Aroma Muda akan hadir untuk memenuhi undangan para panitia, warga masyarakat dalam rangka tabligh akbar Naga dan Dakwah. Semua bahwa suatu saat kita jumpa pula, insya Allah kita lagi, insya Allah kita jumpa lagi, insya Allah, insya Allah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.